liar-liar ting ya. Duit 2.000. Nah. Beneran iya, lumayan yuk. Nah, ya genep yuk jeung anak-anaknya. Lumayan lah. Dijual malah aku yuk 300.000 mah. Sah gitunya. Wah. Hayam can diparaban maraban hayam heula. Kebake lah purnama hayam laparan meureun diisukeun di paraban. Ayo sih. Ya, kernaon, Cedek maling hayamnya. Ih, itu mang, ini cuma nek maraban doang. Di pedang ketempuna teu kocan di paraban. Henteu buktina sih eta rek maling hayam aing. Lain ieu mang, ieu ketempuna teu leuleus tuh. Ini nek di paraban. Itu nek maling ieu mang. Rek di paraban eta hayam aing. Ya. Nya tadina mah teh Bang Dek. Ieu karunya mang. Karunya itu leuleus. Cara maling hayam ieu mang. Biasana oge domba. Aing curiga ka sia. Hayam aing ditoongan ku sia. Maksudnya ditoongan teh nek di paraban mang tuh leuleus tuh. Komo itu konengnya tuh mang. Leuleus. Tadina nek amal. Nu koneng naon? Tai nu koneng, Itu nu warna koneng itu mang. Antara kita hayam ieu, hayam teh. Buah-buah kemari manuk aing itu sia sudah. Manuk ke mana? Manuk nu dihareup. Eta mah hiber. Hiber teh asup ka imah urang ditewang. Kan hayam mah teu ieu sama sekali itu, mang. Itu. Kamu tanya mana pasti kusi jadi copot. Teu ieu mah justru nek di paraban. Ayo busing teu percaya mah tanyakeun ka hayamna sok. Urang teh dicabak-cabak acan. Sok tanyakeun ka hayamna sok ku amang sok. Tadi hayam amang cenah sok tanya. Ya, kumaha emang tadi teh, Tuh, henteu ieu ceuk manehna oge cenah bageur cenah ka akang ieu mah. Nya. Nya kudu percaya ka hayam mamang. Ini hayam kabehna ya, Ban. Kabehna mah genep. Genep. Rencana mangke mun aya yang datang-datangnya terek di pencit. Sebenarnya dia tuh jeung urang di imah boga jagung bubuhan. Sama. Ini dipipir, jagung atuh gede teh dua. Ora eta. Heeh. Ajelah kan leutik yeun urang. Ajeuna mah mending ieu wae. Aya mah bawanya. Nya, Lah sok siap kayak gitu mah. Berarti yuk dibawa kabeh cenah naon? Bawa kabeh cenah naon Siap. Itu sudah mah. Iya dong. Rasa kurang bawa atunya. Mang, nunggu dia ayamnya nya. Ini tampil pisannya. Aduh, menang hayam ya. Aing nu bego apa? Dia mah itu nu tololnya. Hayam aing kot patangkal di badog apa aing nu kahipnotis sugan. Aduh, lumayan ya hayam. Sering-sering nih jangan mata ku aing bisa dipinteran.